Halo Baraya, satu acan ditonton, subscribe helanya, atur nuhun. Wah, rek aya si Abah geuning. Nu lainna can daratang bah. Acan nyeta ngarerakeun pemuda teh eleh ku kolot sok hararese da pemuda zaman ayeuna mah. Heueuh bah, hampura. Tadi aya nu ngajak mabar heula nyata. Ai tadi kurban kabagian daging teu bah. Ya lumayan kebagian saganting wae mah di masjid. Ai si laing Tuh, watir teuing si Abah mendingan menang saganting. Kami mah menang tilu bah. Di komplek menang, di masjid menang. 3-0 tengah ge menang bah. keun bae sakieu ge meunang. Angguran mah si laing mikiran kumaha carana bisa kurban. Lain hayoh we ngarep-ngarep menang ti batur. Nyeta bah, can sanggup ai kurban mah. Bersehari-hari ge kuring mah kurang wae. Da kieu geuning aya tukang dagang asongan mah. Waduh si laing mah kurang wae kumaha. Gening ai udud kabeuli 4 bungkus sapoe. Pan jualeun bah eta mah 2 bungkusna kakara dikenyot hehehe. Berarti anger we si laing teh udud sapoe 2 bungkus. Da sigana teh hitut ge bijeuh hasup si laing mah. Maksakeun atuh nabung jang kurban. Kumaha carana bah? Tong meuli udud. Duitna tabungkeun daripada dibelikeun udud mah. Nu penting mah niat we heula kurbana. Nyeta can bisa bah ai kudu eureun udud mah. Ari niat mah niat sih. Si laing mah hayoh we nembal. Kieu atuh. Abah ge bisa kurban sapi unggal tahun ku modal 2000 perak. Hayang apa kumaha carana? Balik bah. Makanya aku modal 2000 bisa kurban sapi. Waduh si Abah mah. Cik sok kumaha carana. Kieu geura. Tah maneh duit nu 2000 teh beulikeun ka warung terdekat. Beulikeun roykos sapi. Tah asongkeun we ka panitia bari ngobrol maneh teh. Pak, punten abdi nambihan kurban sapi 4. Mung neme berbentuk kaldu. Pan menang 2000 mah royko sapi menang 4 bungkus. Bener tuh. Kurang ajar aki-aki teh. Hanas we didenge